السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله بسم الله والحمد لله الذي بعبده قد أسرى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه من آياته الكبرى. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا محمد أبي الزهراء وعلى آله وأصحابه الذين كانت حسناته لا تحصى. أما بعد فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadayana jami'an qad arsala rahmatan lil alamin azwajina ya imamul mursalin qad arsala rahmatan lil alamin azwajina
Kumaha daramangsa dayana. Efekna kirangan efekna. Mugia semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Efekna kirangan efekna. Hidup di dunia sebentar atau lama tergantung bagaimana kita memperbandingkannya, coy. Karena sesuatu akan terasa takarannya kalau ada pembandingnya, coy. Saya bikin contoh, uang 1 juta itu sedikit kalau dibandingkan dengan 1 miliar. Tapi 1 juta itu besar kalau dibandingkan dengan 50.000 perak. Betul? Betul. Saya berat badan segini tuh ringan kalau dibandingkan dengan yang lebih berat. Tahu AA Ageng dari Seketando? Saya itu ringan. Berat badan saya hanya 110 kilo. Sedangkan AA Ageng dari Seketando berat badannya 120 kilo. Berarti saya lebih ringan. Tapi lamun dibandingkan jeung vokalis terbang mah paling oke, iya vokalis terbang mah aya 7,5 kilo deh. Dorakana hunggul tapi. Baraya, sesuatu akan terlihat ukuran dan takarannya bila ada pembandingnya. Seseorang disebut hitam apabila dibandingkan dengan yang putih. Tapi sesama yang hitam nanti akan ada perbandingan lagi. Yes. Yes. Jadi di dunia sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Tergantung pembandingnya. Namun apabila yang dibandingkan adalah dengan akhirat, maka dunia menjadi sebentar, dunia menjadi sejenak. Tapi bila dibandingkan dengan masa kita berada di dalam perut ibu, maka hidup di atas bumi menjadi terhitung lama, coy. Aya nu yuswa 40 ya teh, aya nu yuswa 50, aya nu yuswa 60, gaduh wargi nu yuswa 70, gaduh wargi nu yuswa 80, aya katangi nu yuswa 80. Berpuluh-puluh tahun hidup di dunia dari jero beuteuh mangan 8 bulan. Itulah kenapa bayi waktu lahir nangis. Kenapa bayi waktu lahir nangis? Sebab lamun bayi waktu lahir langsung nyinen, insya Allah bidan pensiun dah sieun. Jadi waktu lahir ke dunia kenapa orok cerik? Karena orok sieun, coy. Sieun naon? Sieun di dunia maripuh, di jero beuteuh magenah. Apa yang ibu makan, jabang bayi kebagian. Apa yang ibu minum, jabang bayi kebagian. Makanya ibu hamil tidak boleh asal makan. Ima resep kanu panas-panas, obor dikeureuyeun. Ya nureuneuh mah teu meunang dahar nu teas-teas model keramik, beton, paving blok teu meunang. Yang hamil diatur makannya karena apa yang ibu hamil makan itu yang akan diberikan sebagai nutrisi bagi jabang bayi di dalam kandungan. Yes. Genah jadi orang mah cicing teu kudu kumaha. Tapi setelah lahir ke dunia, dunia mah repot, coy. Dunia mah rudek. Sekedar pengen wareg saja harus neleg. Pengen neleg harus ngagayem. Pengen ngagayem harus ngahuap. Pengen ngahuap harus aya huapkeunana. Pengen aya huapkeun kudu masak. Pengen masak kudu aya bahan olaheun. Pengen aya bahan olaheun kudu balanya. Pengen balanya kudu aya artosna. Pengen gaduh artos kudu damel heula. Hayang wareg bener repot. Sekedar pengen terak benih hese. Ini dunia tapi Allah menguji kita biar apa? Liyasma'a tadarru'ahum, biar terdengar bagaimana mereka menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya contoh kecil saja. Sekedik contoh, mau makan saja disuruh doa, leres. Kumaha doa? Nah, ini saya kalau mau makan suka ngajarin anak-anak biar mereka seneng. Allahumma barik lana fi ma razaqtana waqina. Bagus, waqina. Doa makan. Ini kalau ditelaah, ditelusuri, baru dari doa makan, Bu. Kita bilang apa? Allahumma barik lana, ya Allah limpahkan barokah untuk abdi sadaya fima dina tuangeun. Tuangeun naon? Mun seblaknya sebut seblak, mun basonya sebut baso, lamun sangrai sebut sangrai, lamun teh mana dituang ku urang teh ulehnya sebutkeun ulen naon eta dituang ku.
Rozak tanah yang telah engkau anugerahkan kepada kami, waqina adzabannar, dan lindungi kami semua dari api neraka. Apa hubungannya makanan dengan berkah? Apa hubungannya makanan dengan berjamaah? Apa hubungannya makanan dengan api neraka? Lihat Bu, di dalam doa makan kita minta berkah kepada Allah. Pertanyaan, apa itu barokah? Barokah teh ziyadatul khair wal manfaat. Bertambah kebaikan, bertambah manfaat. Ibu dapat uang dari kerja, dari dagang, dari usaha, dapat bati. Barokah atau tidak? Kita lihat. Ada orang yang menang bati 5 juta ngan balik ke imah budak gering beak ubatnya 7 juta nomboknya. Ayo jalma ngejar bati menang bati 10 juta ngan di jalan cilaka menerken mobil beak 20 juta nomboknya. Boga duit 20 juta balik gawe menang bati, balik dagang menang keuntungan, di jalan tecilaka selamat-selamat wae ngan pamajikan tegasna inung budak gering, nuka 2 gering, nuka 3 gering, nuka garing we pamajikan. Atawa aya masalah hujan gede lalangit ke bawah angin beresaneun, eta teh barokah teu pinte. Kadang-kadang duit teh ngaliwat teh hungkul jol eueuh we asa kamari cikena nyepeng duit gede ngaliwat teh hungkul. Eueuh we. Aya nu kita ya. Tapi ada orang yang dapat uang cuma 20.000, 50.000, tapi jadi beas, jadi angin kacang. Resep angin kacang. Oh sami jeung abdi kacang beureum teh geuningan. Pan kacang teh rupa-rupa, nu beureum aya kacang teh. Aya nu bodas aya kacang aya. Teh eta mah pias disebutna. Abi paling resep sayur kacang ti bubuda. Soalnya paling gampang. Disebut nage ku abdi mah sayur kalawang segala dialungkeun. Jagragen luhureun kompor lung daguan asap jeung awet ibu enjing haneutkeun ke enjing haneutkeun deui can saep keneh haneutkeun deui nepi ka kuahna ge kuleb siga leutak nepi ka teu kapake kuahna ge piceun leutakna tinggal kacangna digoreng beres sarua pisan jeung urang pangaoban komo ajengan mah loba tumis ibu di bumi teh ajengan mah loba tumis balik ngaji sok dibere berkat nya tiap ngaji diberi berkat matak ajengan mah kudu boga katel anu satangkep badal bahekeun gadinya bae lain tumis unggul sate ge dilangskeun tina tiirna burudulkeun dihijikeun kabeh unggal isuk haneutkeun lamun nyuk sameunangna lamun nyomot pas dihuapkeun menang daging asa harta karun teh ke isuk haneutkeun deui nepi ka tungtung nama hidung eta tumis teh dibakat ku hidung nepi ka eueuh bedana katel nang karak jeung katel nangku. Inilah kehidupan. Kumaha kasiniran? Nuhun katawi dararai tukang tuang ya. Tarai ahli kuliner ya. Baraya. Muslimah. Ya inilah kehidupan dengan segala warnanya. Tapi tidak ada masalah dengan dilema dan problem di dalamnya. Yang penting kita mah tos we tawakal ke Allah. Kita jalani. Dan salah satu hikmah dari peringatan Al-Isra wal Mi'raj adalah kita diajari bahwa apa yang terjadi hari ini adalah efek dari apa yang terjadi sebelum hari ini dan apa yang akan terjadi besok hari nanti akan terjadi, dan yang akan terjadi itu adalah efek dari apa yang terjadi sekarang, saudara-saudara. Gancang teuing urang meusankeun anu terjadi poe ieu eta teh tapak nu kamari serba salah jeung awewe mah dimeusankeun teuing ditarikeun tarik teuing ya hayangna kumaha atuh anu sedang satengah teu raos satengah mending kabeh baraya sadayana nu kajadian poe ieu efek nu kamari betul nu kajadian isuk aya efek tinu poe nu ayeuna maganya terus teu eureun-eureun apa yang kita lakukan berkesesuaian saja dengan aturan Allah niscaya hidup menjadi barokah. Amin atau amin ya robbal. Barokah itu ketika bertambah kebaikan dan bertambah kemanfaatan, itu barokah dari Allah. Dan barokah dijanjikan sama Allah buat siapa? 1, buat orang yang beriman. 2, buat orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa sudah pasti untung. Orang yang tidak iman, yang tidak takwa sudah pasti rugi. Sahur saha, sahur mubalik sanes, sahur ajengan sanes, sahur kiai sanes, sahur saha, sahur Allah. Kumaha dawuh Allah, wal asri innal. Sambung ayat anu men jembe anu teu men temalan. Wal asri innal insana amanu wa tawassaw bil
Matur nuhun. Cek abdi sambung ayat anu men jempe di imah bapak-bapak nu jempe. Berarti bapak-bapakna keur tah ieu bedana pangauban jeung nagara nu sejen. Di dieu mah bapak-bapak ge osok hariwang aing. Bijil getih tidinya celak-celak. Garila aing. Awewe mah men in khofat talwitahu sieun urat aret getihna gampang cukup make pembalut plok selesai beres. Lamun sieun tembus make nu aya sayap. Awewe lalaki men kumaha pembalutna. Solobong awi make kapan. Eureun ngaramet eureun macul eureun mangul da malang ngahalangan. Cek abdi pan anu men jembe bapak-bapak nu jembe teh hayangan maca. Berarti si eta mah osok kabayang bapak-bapak jadi parinikan. Kebayang bapak-bapak Sintayong. Para ya sadayana muslimat. Justru di ayat ini dijelaskan illalladzina amanu. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu dijelaskan di sini, yaitu siapa? Yang amilus shalihat, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Orang-orang yang ngaku bertakwa kepada Allah, ketakwaannya tidak sendirian, ketakwaannya tidak soranganan, tapi ketakwaannya berjamaah. Caranya wa amilus shalihat, mereka beramal saleh. Amal soleh yang bisa terasa kemanfaatannya oleh khalayak ramai. Makanya saur Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahud. Neraka bagi orang-orang yang di luar salatnya lalawara. Lagi salat dia bersujud kepada Allah, lagi salat dia khusyuk menghadap Allah. Beres salat kira-kira bisa teu alus jeung bapada manusia. Beres salat bisa teu manehna gaul jeung jelema dengan cara yang diajarkan oleh syariat. Lalu ketika kemanfaatannya terasa oleh masyarakat banyak, berarti dialah orang-orang yang disebut orang-orang bertakwa. Salajengna wa tawassaw bil haqqi, dalam kebenaran salam berwasiat, dalam kebenaran sili papatahan, sili elingan, batur salah ulah diantep, minimal dimulai dengan orang yang terdekat. Pamajikan salah elingan, salaki salah elingan. Bapak-bapak ulah egois, abong dinasehatan ke pamajikan, pokna kumaha lah maneh awewe nyaho naon make jeung wani mapatahan salaki. Salah masalah we. Betul, betul. Kan lain nabi, lain rasul, yes. Jangankan jelema bodoh eueuh ilmuwan, kiai saja bisa bikin salah, yes. Jangan jelema bodoh nu eueuh ilmuwan, ulama saja bisa saja berbuat salah, yes. Maka sah-sah saja salaki dielingan ke pemajikan lamun teh masalakina nyieun kasalahan, tapi imam lalaki teh menikah egois, menikah heuras beureung rasa maneh pang salakina, menikah asa maneh pang imam, menikah mung di papatan pemajikan saudara-saudara. Yang terakhir wa tawassaw bis sabr, sili wasiatan dina kasabaran. Mun salaki kerudat sampeurkeun ngan ulah ngomong ge sing sabar bapana da imah hirup ai siap teh ulah gitu. Ulah ka salaki mah. Salaki kerudat kasusah loba. Jenis jadi bati sampeurkeun. Pak, bilih pada dipencetan. Oh, pencetan punukna. Mana deui turun saeutik neng mencetanana turun kana cangkeng. Pak, bilih pada dialihkeun mencetanana pindah ka belah hareup dan seterusnya. Lalu ada kebahagiaan bersama, memberi nasihat tentang kesabaran, bentuknya banyak. Bikin dulu dia tenang, setelah itu Pak, sing sabar. Dunia memang tempat ngarudet jeung ruwet, tapi ayah mamah nu nyarangan papa. Iya, apapun yang terjadi aku selalu bersamamu. Iya, langsung salah kena tinggi ngahareup, diteuteup wajahna, ditepak pundakna bari nyanyi. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Ada pamajikan umaniman engkaulah bidang dari pangauban. Pamajikan bunga, salaki bunga. Ayo papa, ayo nama ulah seur sahur. Capek papa teh urang hees. Kan jelas sahur Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Panto langit dibuka, panto bumi dibuka, dibukakeun lawang panto barokah kangge urang sadaya. Lalajoanan jalmi-jalmi soleh mah kuloba duit bunga, saeutik duit bunga. Banyak orang soleh yang hidup kaya, mereka bahagia. Banyak juga orang soleh yang hidup miskin, tapi tetap mereka bahagia. Lihat Rasulullah tidak miskin, tapi Rasulullah memilih hidup sederhana. Bahkan Rasulullah minta sama Allah, ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna ma'al masakin. Kata Nabi SAW, ya Allah, jadikan saya hidup sebagai hidupnya orang miskin, matikan saya mati sebagai matinya orang miskin,
dan kumpulkan bersama orang-orang miskin. Ada apa dengan orang miskin? Orang miskin punya keunggulan dibanding orang kaya minimal dua. Satu, orang miskin doanya diijabah oleh Allah. Yang kedua, di akhiratnya hisabnya cepat. Nah, cenah nu sangsara hisabna gancang. Kieu we, ibu pernah lebet ke supermarket? Pernah lebet ke minimarket? Model Indoramat, model Apla, Aplamat, ya, ke Apla atau ke Indo pernah? Semakin banyak ibu nyandak barang belanjaan, semakin lami di kasir. Karena lamun nu dicanak ukur kiripik we hiji nya geus bayar kiripik. Tapi lamun nu dicanak lebih ke 2 keranjang di tempat kasir pasti lami. Urang di dunia na loba teuing boga, matak dihisab lage lila. Numawi barayakeun bae lah, ari hayang-hayang teh ngebeunghar, didoakeun sing beunghar sing jembar, tapi jadi modal pikeun ibadah. Amin ya rabbal. Pun guru manganasihatan di Cigonewa, cek pun guru den, sok ilmu tuntut dunia siar, ngaji keureuh tong eureun usaha. Naon sababna jeung teu pangarsa, meureun hayang nyeun masjid, Pak, hoyong atuh. Meureun hayang nyeun madrasah, hoyong. Meureun hayang boga tempat nu geunah keur barudak ngaji, kantenan hoyong. Sok didoakeun sing jembar, ulah ngadaguan sumbangan ti batur. Sumbangan ti batur mah teu katingali bentukna teuing saeutik teuing loba jeung teuing iraha. Daripada ngadaguan ngadon calangap, ngadaguan disumbang ku batur mending kene mangga ikhtiaran. Matak abdi mah kalarasan di Cigadewa dilatih teh dilatih usaha. Ngaji ngeureuh, ngawuruk ngeureuyeuh, usaha ge ngeureuyeuh. Alhamdulillah. Teu atuh Bu, ka acuk-acuk nu dipake produksi. Ka kopiah-kopiah nu dipake produksi jualan. Ka samping-samping nu dipake produksi dagangkeun. Alhamdulillah menang duit, bisa meuli semen, bisa meuli keusik, bisa meuli besi, geus menang teh duit. Lain di ka pamajikankeun, lain di ka budakkeun, ngadon transferkeun ka tukang material. Tuh, geus menang duit teh pake ngaji deui. Ameh naon? Ameh berkah. Amin atuh amin. Amin. Da di dunia mah moal salamin. Dina hate deuh hayang ka Mekah tapi kumaha carana supaya gratis. Lalajo di terminal jadi ilmu keur abdi. Ningali kenaik bus mah naik bus unggal poe tara mayar. Barasa kenaik unggal poe naik bus sok mayar tara? Tara, bahkan sok diburuhan ku supir. Mikir abdi kumaha carana nepi ka Mekah, hayang unggal tahun ka Mekah. Tapi ulah mayar, matak abdi mah jadi kene ngajak batur supaya ke Mekah, abdi no gratis teu kudu mayar, nepi da ngajak batur. Boga naon modalna? Modalna menang ilmu ti guru, dipake ngabimbing nu toab, dipake ngabimbing nu sa'i. Jadi we nini nu teu apaleun carana ibadah ge jadi salamet ibadahna. Amin atuh amin atuh amin atuh amin atuh. Atos dugi ka Mekah teh acan. Palai. Tos daftar teh acan. Abi-abi deui. Da kumaha nepi teu daftar mah gaduh 200.000 ge bisa daftar we heula sesana kiridi. Acenah 200.000 mah iraha ngalunasanna keun bae ikhtiar we heula da duit mah dititipkeun. Lamun ternyata teu kaburu ka Mekah, duit can ngagunuk, duit mah bikeun ka anak jadi warisan. Bere wasiat nu jadi budak, ieu emak keur nitipkeun duit ka ajengan. Ayeuna teh geus aya 20 juta. Lamun emak kaburu maot teu kaburu ka Mekah, tanu 20 juta keur maraneh pek cokot ti ajengan kitu pokona beres. Nepi ka Mekah alhamdulillah. Nepi ka Mekah duit jadi warisan, pan bunga nu jadi turunan. Yes. Ini namanya hidup dengan sistem. Mantap tidak mantap? Mantap tidak mantap? Bahkan aya nu disebut nguseup daging ku daging. Gurame teh badag cacing maneutik, tapi ku cacing menang gurame nu badag. Lamun urang hayang menang rezeki nu leuwih gede, ngusupna ku rezeki deui. Carana pake harta urang dina jalan anu sae, pake harta urang dina ibadah. Aya teu jalmi, aya teu jalmi seueur artos poya-poya aya. Aya teu jalmi seueur artos gawe na ngadon hura-hura aya. Aya teu imah gede digedean deui, mobil loba dilobaan deui, perhiasan boga ditamahan deui, hirup terus poya-poya tapi tara ibadah aya nu kitu aya. Bahkan leuwih parah ngeureuyeuh maksiat aya nu kitu aya. Ibu punten nya cai herang mah sabotol 3.000 5.000, aya minuman keras champagne sabotolna hargana bisa 30 juta, sabotol 30 juta. Kuno loba duit dibeli ngan barokah teu? Barokah kana ciherangnya. Modal ngan 2.500 anterkeun ka ajengan pangarsa piduana, jadi barokah. Bari najan euceut teh ngeupulan ka ajengan. Wah kaera itu. Tapi jemaah parah ya. Bahkan bae da ajengan mah insyaallah ikhlaseun we ngadoaan euceut. Ngadah euceut bedas ka pangaosan. Yes. Alhamdulillahirabbil
Salatullah salamullah sadayana ala dhaha Rasulillah langkung batas salatullah ala yasin habib habibillah tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin Salatullah bikin vokal mikna bareng Rasulillah salatullah salam salamullah ala yasin habibillah ilahi sallimil ummah minal afati ilahi salam Jamaah sekalian hadirin wal hadirat, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu. Bingah teu tepang jeung abdi. Cing tinggal kapayun gaya teu. Saya teu sarungna. Palai teu. Ya di pameget cocok. Di ibu-ibu cocok. Oh, atuh cigonewa. Kain bodas digamaran jadi batik. Nah, cenah Kang Haji sampingna batik ngarah awet balanya. Sebab bisa ku salaki bisa ku pamajikan dari kieu mah. Teu kudu meuli dua, hiji we ku dua. Sakali hewan. Wah. Oh, 3 in 1 nya ku pemenang kali ge tiasa aja. Alhamdulillah. Kenging artos adi mah transfer ka tukang bangunannya kitu we terus. Tapi li palai sarung nu siga abdi tak aya di payunnya kantun tebus ka murang kali santri. Pangaosna 250.000 dalam rangka promo diskon jadingan 100.000. Imah balanya barokah sebab duitna jadi semen, jadi gesik, jadi besi, jadi majelis dipake nalar Quran. Batur nu nalarna budak batur nu ngapalkeunana eceuk nu meunang pahalana. Bahkan geus maot oge caang alam kuburna da pahalana macor eren-eren. Alhamdulillahi rabbil Ayeuna abi bade ijazah sholawat ngarah daramang lah ripuh gaduh panyawat maripuh sok turutan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawai dawaiha wa afiyatil abdani wa shifai shifaiha wa nuril absari wa diyai diyaiha wa qutil arwahi wa ghidai ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mun ceuk abdi nyangakeun ku ibu di walerna nampi nyangakeun. Amun ceuk abdi amalkeun jawab insyaallah amalkeun. Aya tulisan sholawatna aya foto abdian nge kenang-kenangan tuker nyarenge. Jadi tempelkeun dina beungeut mitoha tempelkeun dina tembok supaya unggal dinten dibaca sanajan ngan sakali, oke? Mau pagi mau sore boleh. Tulisannya ada di sini teks sholawatnya. Sok kangge maharna niatan ngamahar teks sholawat ngarah berkah mahar namah ngan 5 juta. Lamun 5 juta gede teuing kurangan nolna 500.000. Gede teuing kurangan nolna 50.000. Gede teuing kurangan nolna 5.000. Gede teuing mah geus disintrek wae peres. Tos 5.000 teruskeun tah ka santri nu montok gemoy ieu nya. Kupay sangakeun 5.000 niatan karena Allah. Abdi mengaja tina teks sholawat ge anger. Engke teh bakal mayar nu damel ieu ngadamelan majelis tukang bangunan. Mayar deui balanya keramik, balanya keran, masya Allah. Aya we balanya teh keur kasayaan ngaraji barudak. Alhamdulillah, abdi nama uih di tanah suci da acan lami, tapi sono tarik luar biasa. Engke kaping 20 abdi berangkat dari umroh, bade ngiring.
sok lamun bade ngiring di haturanan daftar urang sasarangan ka Makkah ka Madinah sing jalembar rezekina amin. Nu putrana seueur telepon putrana sok anak mama gitu, anak emak patungan salarea emak yang ka Makkah gitu ya, gitu sok didoakeun sing jalembar rezekina. Tengok nu uwi di tanah suci mah mustajab doana, yamtadu arba'ina yauman ba'da qudumihi, mustajab doana. Mata abdi uwi di Mekah langsung ngadamel minyak wangi, didoaan ngarah berkah. Nu bade minyak wangina infakna ngan 10.000 tos didoaan. Eta mah kantun nyanak minyak wangina aya teh di santri gemoy. Taroskeun we nya niatan karena Allah. Manghaji eta dagang heueuh. Nah cenah dagang teu naha daripada ngadagoan sumbangan ka hina-hina. Daripada ngadagoan sumbangan ke era-era, nggak sih orang mah ikhtiaran perjuangan dakwah membutuhkan biaya. Oke. Asalnya mah era kan dipikir-pikir karena naonan ngagugulung ka era ngabangun teu beres-beres. Mata insyaallah kajembaran di sadayana sing jadi sababiah menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbin fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana, aqrabatil lana fi dinina, tawassalna sarung, anu badannya nak sarung, infak kali 100.000 langsung masihkan artosna ke Aampoy. Aampoy ya, sing jembar rezekina. Jamaah, atur nuhun, abdi sono, abdi bunga, sing berkah. Allahumma billahi wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi